Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepangdi sareng simkuring Desi Nurhalijah dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu aya patalina sareng bencana alam. Nyaeta longsor. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebabkan puluhan imah rusak kulantaran katarajang material banjir. Di Kampung Ciputih, Tongoh, Bogor, Jumaah 3 Januari 2001 katembong imah-imah nu aya di deket gawir kaurug ku taneuh. Ngan ukur aya sababaraha di antarana anu katembong bagian hateupna jeung sababaraha deui rata kaurug ku taneuh. Aya 30 imah anu kaurug ku taneuh eta sakampungan ukur di dieu. Aya oge sababaraha imah anu masih keneh utuh. Aya oge anu saukur katempona hateupna hungkul, ceuk Ahmad. Ahmad nyebutkeun longsor anu lumangsung kasebat kajadian dina poe Rebo 1 Januari 2020 isuk. Samemehna longsor dimimitian ku lini di sakitaran jam 4 subuh. Ari mimiti kajadian mah aya lini samemehna jam 4 subuh. Terus taneuh eta mimiti longsor teh sakitaran jam 5. Sanggeus abdi salat subuh terus taneuh langsung ambruk longsor ngurug imah-imah nu aya di dieu, ceuk Ahmad. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah-imah tetangga jeung dulurna anu aya di sakitaran kampung. Selain ku sabab imahna ruksak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan. Mung sakitu anu tiasa dipikahatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.